kamari cenah manjualkeun nangka mau nangka 50. Can setor-setor eta ka mana eta budak. Di kamari ditungguan sore teh sampai ka peuting eueuh eta budak. Pak urang diteangan geus tadi isuk diteangan ka ditu ka dieu ge eueuh cenah teu nempo. Aya beja mah cenah mangkat ka kebon arek naon ka kebon-kebon eta si buncir bisa beleun teh dan magera setor. Urang geus ditanyakeun wae ku nu boga tangkalna itu dagangan borongan eta borongan nangka. Coba urang ka kebon coba kebon sabelah ngomong nama aya nu ngomong ku urang lagi disalusur eta budak. Aing geus laku mah geura disetorkeun atuh. Urang ka kebon yuk. Panusin meski duit nangka anu si itu ku aing beak dipake jajan. Gitu si itu ngajakin kai. Aduh pusing aing teh. Nah iya jelema ieu dihareup ieu. Kemana? Sikeun baring ngkitu eta. Beungeutna. Urang arek ka kebon. Kunaon maneh? Kang Teguh ieu dieu ku balik kenaon ku. Urang teh parusing buguku. Urang rek ka kebon. Untung nyagungnya kepilaan kurang orang rek kebon. Mana ka dinu mah cir, anu bogana di ditu da. Aing daripada pusing, daripada riut, aing ditanyakeun duit nangka ku ci itu, aing mending kena mangkat ka kebon, ka dieu. Majar aya nu bogana ti dieu teh aya aki-akina tapi aing tempoan heula pusing aya aki-akina bener di dieu nungguanana tapi wah da bener wah aing rek nagog di hareup daripada aing pusing-pusing ditanyakeun hutang nangka ku ci itu aing mending mukaan HP weh. Aduh aya awewe guys oi. Aduh awewe gulis tuh ieu teh euy. Mana bahen euy teh euy. Mungkin mau buka banget tulus banget kita banget ya Maya. Aduh tapi minta ciri Maya. Pergi sekolah dia lembang di situ kan dia aki pergi sekolah begini puh begitu capek napas oke mendingan kemis aki tadi napas tekuat sakit Senin Kemis bisa tapi ke Senin deh tapi ke Kemis deh aduh itu daun ciau teh nagis galak dia antara rubah kau kiai bojona jeung mais belut mah aja. Ida atuh agi teh beli belut na yang mais belut. Geuning eta si muncin astana pelak jelema. Itu kenaon si muncin. Allah Akbar aduh aki mata lagi gituan. Aya wah itu kenaon si buncir teneleun gigihan itu tinggal di aduh ada mudang si buncir aduh jarang manggil kami kang jika nawaran itu gigihan itu aduh
Aduh, bucin enggak ada di tempat jalan-jalan. Anjing. Astagfirullah. Aduh, budak terupa nanti kos lomba pusing tapi rupa senang budak dengan itu. Celongom tinggal. Aduh. Gak ngarek angin wangi jelema nu kos kieu. Tendeuleueun ka aing aya angin di dieu. Among ku aing kudu dipentung. Itu tinggal kieu aduh. Kumaha budaya gagarangan di jamber sia lemok. Di jamber gagarangan atau tapi itu buaya wang lemong ya. Puasai aya gaya cara bulan dulu ka irung goblok ya. Aduh di malah gegean. Aduh agi kali mah geus kieu. Jika nama kebun ieu anu ku si buncir tempat ngumputna jika nama sieun ku urang jika nama nangka nama beak duit lagi beak jika na tuman ieu budak ieu urang nu salah si budak kos itu patut dititah-titah du diteang jika nama aya di dieu ieu soalnya di dieu rawa-rawana ge tempat ngumput nage moal kanyawan jelema tuman ieu budak ieu ngerakeun urang ieu. Anjing, tangga kareng dia. Bagi aya jelema pada geus kitu aus teuing. Geus sempat teh kikieuan we. Tideuleun. Aduh. Kumaha mun ditubruk ku maung. Aduh. Ye si buncir aya wae pegawaian teh kos kitu teuing. Aki-aki kegerak sorangan ieu. Aduh. Ayah naon dia cerita. Acaprak sorangan kos nu gelo aki-aki teh. Naon manyun. Naon? Aki-aki nu tunjung kieu. Naon? Naon? Kurang ya si buncir. Oh, stop tadi. Gos icing aki-aki ulah sok pikireun urusan urang. Sok pikireun. Sia kenaon ka? Keur kikituan sia. Keur nginum aus. Tuh buncir keur nginum ce. Aus ce. Aduh aus ce. Ieu teh jus ce. Aing nungguan duit nangka teh kamari. Tuh nu gablek nangkana bolak-balik ka imah aing. Meniladuh tanah aing. Teh ce duit pake jajan sukro jeung selot. Aduh. Dibules-bules pas dagangan nenek moyang sia wae buncir. Teh digantian ce kuuncir ce. Tuh nyawa masih ngajedog di dieu. Keur naon eta nempo-nempo HP sia.